Nah mulai tak berarti tak Islam bercahaya tak Islam mundai laksanakan maksiat berarti Islam bercahaya lamun geus teu bercahaya sakumahakan Gusti Allah dina Al-Qur'an wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh eueuh cahayaan ana eueuh cahayaan teu meunang neuleuh jahe tah ieu lamun geus eueuh cahayaan hate atuh geus abrut-abrutan maksiat terus Islam tapi terus be maksiat mulai tah lamun geus loba maksiat ibadah teh ibadah sakitu deukeut ka masjid teu nyaho tihang masjid teh nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsma tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatidz para tokoh masyarakat bil khusus Sahibul Bait Kiai Suyuti al-masyhur Uting nu kusim kuring dimulyakeun oge mudah-mudahan urang sadayana sami-sami dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana nu alhamdulillah aya raja terbawah RT raja eta kara panghandap-handapna mudah-mudahan RT ka sorga. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi Jumat ieu urang ku Gusti Allah parantos dipastikeun kumpul di dieu
di kampung sayur. Atuh beda saeutik. C jeung C atuh wajar bae sih. Dina raraga ngabesuk almarhumah Ibu Murdiah nu anjeunna geus balik ka lembur aslina nu kuari ku urang osok diomong-omong urang teh ngumbara bakal balik ka lembur aslina tah Ibu Murdiah geus balik tinggal ieu nu araya geh bakal baralik nu bang pantes-pantesna balik nu kolot sedengkeun nu pangkolot-kolotna si eta aduh geus kolot mah samuriang saeutik asana sales mah bae asana ye nu ieu nu bakal ngadatangkeun ka lembur asli teu doakeun atuh mudah-mudahan nu ngaji pendit teh dikitu-kitu bae can waktuna batun teu bae sebab atuh nu maot eta nu ngora deui datang ka Haji Pendi teh kesal sial jeung batur deui batur lain geura ka aing can hayangeun lamun urang nyaritakeun tentang balik ka lembur asli atuh resep teresep hayang teu hayang sadar teu sadar bakal bae nu embung-embungan ge bakal bae nu hayang-hayangan atuh komo pokona nu susah nu sugih pejabat rakyat kiai ustad santri petani bakal paraeh kabeh bakal maraot kabeh Masya Allah orang ai inget kadinya mata Kangjeng keur cali menuju cali jeung para sahabat jol bae aya jelema datang Waalaikumsalam kula datang ka dieu coba Tuhan alimni goro ibal ilmi coba abdi pagahan ilmu nu aneh hayang ilmu nu aneh geus kaharti ku Kangjeng teh pasti ilmu nu aneh teh bisa hiber mun ka sumur ngagejeblung teu paeh lamun ka beulem teu tutung mun dagang hayang untung be ulah cara si eta eta ilmu aneh aya jaho ka hate-hate jelema maksudna kan gitu cik Kangjeng Nabi apakah anjeun geus nyaho kana dasar ilmu cik eta lalaki Tuhan aya dasar ilmu naon cik Kangjeng geus jahon can anjeun ka Allah atuh jauh Allah mah nu disembah ku kula geus can dilaksanakeun hak-hakna emang aya hakna naon hak Allah teh nu kudu dilaksanakeun eta ngaranna dasar ilmu ke Tuhan maksudna hak Allah nu kudu dilaksanakeun teh naon
kudu dilaksanakeun nyaho teu maneh kapaeh paeh atuh tuh mah sering jajanna manggihan nu paeh mah nyak anu paeh tah geus encan mempersiapkeun jang paeh sadar henteu bahwa maneh bakal maot lamun maneh sadar bakal maot kemudian geus ngalaksanakeun jang pibekeleun engke ba'da maot geus jan eta naon teh Gusti nya kos kitu naon Umata kula waka nyaritakeun anu aneh-aneh ilmu mah sa Kanjeng Nabi eta beta bekal paeh eta aneh ulah waka jeung hayang sagala bisa hiber ulah kos kitu tah mah Haji Pendi geus leuwih teh Haji Pendi mah mun ditanya isuk poe naon nya mah nyahoeun wow jago nya mah tuh nah eta Haji Pendi isuk naon poe naon nyahoeun nya mah sebab naon isuk bakal anu nagih nyahoeun ilmu gaib teh jagonya eta ya Allah ya Rabbi tah cek Kanjeng Nabi geus ulah nu aneh-aneh geus lamun sadar bakal maot mempersiapkeun jang bakal saenggeus paeh eta termasuk ilmu nu aneh gas bari mau balik cek Kanjeng Nabi laksanakeun heula eta ke geus dilaksanakeun eta karak balik deui ka dieu nanya deui hayang ilmu naon eta si lalaki langsung balik mingpiung nyaho teu mingpiung urang dieu nyaho ka mingpiung teh atuh nyaho jeung lembur urang dieu aing ge nyaho di dieu jadi mingpiung mah geus teu nyelek-nyelek deui ngaranna mingpiung ngaranna lewosat geus teh nyelek-nyelek eta ngaranna mingpiung nu kos kitu kos jelema ditolak cinta eta mingpiung teh jelek-jelek deui ya percuma nyelek atuh nah eta jelema balik langsung ibadah ka Gusti Allah salat waktu puasa waktu maca Quran mun aya milik sedekah wah getol haju nyana datang deui ka Kangjeng Nabi Tuan alhamdulillah sakumaha ku Tuan geus dicaritakeun abdi titah ngalaksanakeun persiapan yang maot waduh deuleu tah tarang harideung tah tarang harideung purutan eta Haji Pendi hideung sarua nya ge hideung ngan urut budug sugan teh urut sujud arek urut bisul ya Allah cek Kangjeng Nabi sanajan ibadah getol datang ke hari tarang ngaleuwihan malaikat tapi lamun teh mah teh henteu cahayaan Islamna teu bercahaya eta sacape-capena ibadah ge mun cara pare mah gacung hapa tuh eueusian sualajan utek-utekan ibadah tapi teu cahayaan eta gacung hapa eueusian Masya Allah kan tah nu mantak urang kuari alhamdulillah kumpul di dieu kabeh agamana akur Islam sedengkeun Allah geus kajelaskeun inna dina indallahil Islam
saenyana agama nu dipikaridho ku Gusti Allah agama Islam. Jadi berarti urang diuk di dieu kabeh geus aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal. Jelema anu neangan agama beragama salian Islam moal ditarima di akhirat termasuk kana minal khosirin. Rugina di akhirat disate kayak kerecek tak berapa makan Himalaya nu disate paling gak dijemurkeun tuh geus ngarasanya asan aing di kulub itu ngomong teu lah nya ya Allah. Tapi urang lamun ngalawudu teh kan sok diduaan tah. Diduaan Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama sok macan teh sia. Sia gitu ngajawab. Urang lamun ngedeuk Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama nuro. Tuh Allahumma jalil ma'a tahura he Allah muga ngajadikeun Tuhan Gusti kana ieu cai suci tur nyucikeun wal islama nuro jin supaya ngajadikeun Islam cahaya Islamna cahayaan aya sahabat daros Tuhan emang lamun Islam na cahayaan aya beda teu? Atuh aya teh Kangjeng Nabi. Kumaha teh bedana? Kangjeng Nabi macakeun ayat famayuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayahdiyahu dituduhkeun ku Gusti Allah yaj'al sadrahu digajadikeun ku Gusti Allah dadana hatena insyirah jembar lapang yashrah sadrahu lil Islam gitu. Amma yuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayahdiyahu dituduhkeun ku Gusti Allah yashrah sadrahu lil Islam jembar hatena di samping daek narima kana Islam kos urang insyirah jembar cahayaan hatena teh cahayaan cek sahabat teh Tuhan anu cahayaan hatena kos kumaha sih engke eta praktek-praktekna pibuktieunaana lamun hatena cahayaan Islamna berarti bagus. Di mana Islamna bagus dina harti cahayaan teh na ieu ayat 3 rupa nomor kahiji cak Kangjeng Nabi resep jasa ngalaksanakeun ibadah nomor kedua di mana-mana cahayaan narima kana naon papasten ti Allah nomor katiluna bakalna pikiranna ka akhirat bae ninggalkeun pikiran dunia tah eta nu kitu cahayaan hatena tah balikan deui supaya tenget ye abeh urang cahayaan apa henteu hate urang nomor kahiji dibere resep jasa ibadah ka Gusti Allah resep beta asal aya tongtrong we haji bae diome resep nya resep ngome tongtrong tah sarua jeung ngome tasbih gitu tah ai babacaan mah tilok tasbih di kieu-kieu beset bawa tasbih tuh bener ai babacaan mah tilok babacaan gengan kieu doang kabayar moal ya Allah ya Rabbi eta mah penipu sebenarnya mah atuh penipu eta tasbih dibawa aya di wiridanana lain eta Masya Allah nah di mana-mana hate cahayaan wani ngalaksanakeun ibadah embu ngalaksanakeun maksiat eta cahayaan hatena Islamna berarti bener
Nah lamun kuari jelema Islam KTP na malah boga tilu kos Haji Pendi tilunya nama KTP teh loba batu mah hese KTP nya mah tilu eta lah bajingan teh kos kitu teh tilu. Nah iya KTP nama Islam jelemana Islam tetapi daek ngalaksanakeun maksiat kurang giat karena ibadah maksiat daek leletikanana main gaple lamun aya Islam masih keneh balak genep di kieu-kieu koto kunyana di kitu-kitu tah naonna karangarana jangjangna naon ngaranna tah tuh nyawan teh tolol teh coba aju dikitukeun tah cuma hiber teh naon ngaranna jantur aing ge nyawa nang sia kana teh aja lamun kotok di kitu-kitu teh tah uluna naon tah ngaranna di pale eta teh deuk diadukeun bareng kos kitu eta urang cayur tolol tah kos kitu tah cayur eta pagawe mang cayur eta pertama. Nah lamun masih keneh daek kos kitu tah nya Islam mah Islam tapi daek keneh main remi daek keneh main catur daek keneh main gaple anu osok di kitu-kitu teh plok naon ngaranna tuh nyawan bandarna renyana meureun mudah-mudahan kabawa ka akhiratnya mangajinya eta daek keneh kos kitu minimal boga TV keneh tuh eta nonton TV naon maksudna coba mun pake maca sholawat sabaraha jam eta nonton TV maka mun pake maca sholawat Masya Allah sabaraha ratus urang kieu bae di TV kos du oplo eta sabaraha teu hayu saya pikir ku otak terus dengar orang kene mah potongan kos kieu atuh aja huis geus bae di hulu ka jembut-jembut masa kene rek nonton TV tah. Nah, geus mulai tah berarti tah Islamna geus teu bercahaya. Geus teu bercahaya tah Islam. Mun daek kalaksanakeun maksiat berarti Islamna geus teu bercahaya. Lamun geus teu bercahaya sakumahakan Gusti Allah dina Al-Qur'an wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh eueuh cahayaan ana eueuh cahayaan teu meunang neuleuh jahe asal neuleuh jahe baju kieu teu kiceup-kiceup kieu tapi mang uting wajar lah neangan deui tuh saya calonna nah eta masalah dua habak sekali lah tah iya lamun geus eueuh cahayaan hate atuh geus abrut-abrutan maksiat terus Islam mah Islam tapi terus we maksiat mulai tah lamun geus loba maksiat ibadah teh ibadah ih sakitu deukeut ka masjid teu nyaho tihang masjid deket ka masjid mau ditanya tiang masjid sabaraha wallahu a'lam weh sia ka masjid emang naon karpetna geus diganti ku ari bener sia yeuh ari mah wow hebat jasa nyana ka dinya ka masjid goblok jantu cak kana teh keluar deui tolol teh coba atuh dilalaga kitu supaya ka masjid ieu ka masjid nempo doang di jandela ya tuh diganti atuh geus teu asup-asup acan eta berat dek asup ka masjid tah ieu eueuh cahayaan wa man lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah teu dibere cahaya eueuh cahayaan di mana-mana geus eueuh cahayaan sangeut ibadah teh sangeut asal geus dibere sangeut berarti nutup lawang sorga numuka lawang tuh dia paling terdas ya orang tuh ada ya kira-kira ya mah ngaji nu di dia ya kira-kira ya nu di dia ya
Ye cahayaan apa henteu sih sebenarnya. Guys. Urang mah neuk danya be cak urang dieu Mang Haji Pendi cahayaan teh. Tuh, henteu. Eta ku kabehan. Henteu cenah deui. Berarti budak palinter. Nyaho nya ge Rusdi. Atuh gebelek-beg gadeulan. Cahayaan sakieu. Sebab carita TV jana pangbogaan panggedena. Carita HP boga 3 HP-na. Atuh carita tilok ngabohong raja bohong. Atuh geus cahayaan budak ge nyahoan henteu cek cenah. Geus teu kudu hese-hese teu kudu kakolot ka budak bae. Biasa kali deui cahayaan teh. Tuh. Cahayaan. Lementak sama kula masuk ingin ka dongeng. Nah, aya urang kitu India, aya urang Arab, aya urang Indonesia. Kabar urang Indonesia aja Pendi. Ya 3. Nah, ieu cek jalan ye. Aya kandang embe bau. Pak kuat-kuat. Ieu dongeng di Jalaluddin Rumi ge deh ye. Pak kuat-kuat, coba saha nu kuat di kandang embe. Ayo, embena aya di dinya. Embena aya di nya bau nya hangset embena ge aya. Mulai orang India heula, asup urang India ka dinya. Tahan kunyana. Geus ngap-ngapan. Geus 10 menit doang kuatna. Keluar, wah cek orang India, waduh tidak nehi cek gitu. Aduh. Masya Allah. Kekuat ceknya guys. Tekuat. Nah, wari orang Arab dah orang Arab Baduy. Bahwa kan biasa orang Arab Baduy makan ngaranna ge orang leuweung. Asana ieu mah kuat ieu mah. Asop, nomor kedua aja. Tenang seserian rada deres kuat 20 menit. Wow, nah hampir sarua kan jeung Baduy mah. Embe, tapi kan eueuh masalah tak embe teh eueuh masalah. Ngan 20 menit doang. Wah, cek orang Baduy teu kuat cek. Tetap bau biasa. Nah, bagian orang Indonesia aja Pendi. Nah, asup kadinya. Karak 5 menit doang embe nu keluar. Sak embe teu kuat aing gitu. Eta dongeng ongkos anu supaya jeung biasa padahal maknana pohara itu. Ngarana ge dongeng wali. Gorenganan aya jelema eueuh cahayaan mah, eueuh cahaya embe ge kabur. Embe ge kabur eueuh cahayaan. Sok di dieu Haji Pendi coba ge. Haji Pendi urang geus beres ngariung ke nama maca di dieu. Tek datang teu kalabur bae ge. Atuh kutub robahan ditinggal kutub robahan paling ge jeung si Golib bae di dinya. Kapaksa Golib ge. Tah ieu ulah lalawara eueuh cahayaan teh eueuh cahayaan ulah manusia embe ge kalabur bau di samping bau henek di samping henek teh seueul sok saha nu betah deket Mang Haji Pendi ayo coba Incuna itu kakek masih ada aja ya. Kapan nggak adanya? Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Coba introspeksi. Ieu keur carita ieu geus kajian ulah nyaritakeun batur balik ka diri urang ke. Ai hate aing cahayaan henteu sih nu sabenerna. Lantaran tadi lamun cahayaan mah dibere resep jasa ibadah eta kakarak nomor kahiji eta kakarak nomor kahiji tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae masyaallah waktu salat teh geus ditungguan bae di deuleu deui wah pisan masih kena jam 10 deuleu jam 11 setengah 12 geus siap-siap ya pas jam 12 hees
cahayaan cahayaan Masya Allah geus ke moal ka sare cek nya sakedeung deui salat bersih tinggalin berjamaah aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna beres eta terus wiridanana komo datang ka haju terus maca Quran ya Allah ya cahayaan eta nu kos kitu tuh keluar di masjid urang ngantongan duit dirinya aya kotak nah hasilkeun ieu kotak itu dibongkar orang etek urang cayur gegedena urang pondok nah eta lah cahayaan mah kos kitu tah ka budak deudeuh ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya nginaheun lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarna jelema ngudag-udag cahaya lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit tina cahaya Kangjeng bumi tina cahaya Kangjeng kabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh, urang anu ngarti, urang nu nyaho, urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah, dibere daek urang ngalaksanakeunana, dibere tenang. Yashrah sadrahu lil Islam. Jembar hate nomor kedua narima cak Kangjeng Nabi tina papasten artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil iwati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ku urang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimi ulah di bejaan surat naon eta eta teh artinya masuk dibaca ge tuh cak nu di tukang alhakumut cenah deui nah bejaannya na maksudna mah sarua ondona itu mah alaihissallah ya kabil hakim Allahumma hebat naga hukuman pang adil-adilna eueuh di hakim nu paling hebat Allah kuayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri urang terhadap halayak rame terhadap hewan gunung laut bumi keputusan Allah sebab Allah teh ahkamil hakim urang sadar aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu narima urang ngaca ye ngaca dikaca ya Allah ya Rabbi ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep mun kasep teh mah dibere gelis mun gelis teh sadar tah alhamdulillah loba tah manu kitu mah tah begitu aja pending ngaca aing jore amat nya cek nya ambil jeung nu di Cisoka akur di mana ka di Cisoka teh tuh solear si wanyahoan begitu ngaca teh ieu mah akur jeung soleh ari main mah ngan buntutan doang atuh buntutan ge nu kadeuleuh tu kadeuleuh mah aya ge sabarna nah ieu lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadar jambal kebal di alam dunia ini sakitu alhamdulillah dijadikeun jelema aing geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang karena pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka imang ngaca jore amat aing ye tuh coba ge ketika urang dibere jadi pedagang haju untung bae alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti abdi dagang untung bae dikocorkeun bareng kakayaan Gusti ka abdi loba tah manu kitu mah tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanana ieu kunaon ieu
kok abdi dagang tapi rugi deui ye coba atuh ka Gusti kos kitu tah eta ngaranna henteu sadar kana papas teh eta ucayaan hatena ucayaan wa man lam yaj'alillahu lahu nura di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya famalahum min nur cahaya di mana cahayaan eta kos kitu tadi tanu mantak kurang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae lamun henteu mentak kanyana bendu lah resep aja teh nu sugih eta mah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak ge sok mere bae nah nu sugih eta teh deukeutan ku urang bakal lamun urang mentak anu sejen nya nama bendu deketan ta nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi bisa aing mah teu resep jasa menta ka pamarentah ge tersep jasa menta ka makhluk ge tersep jasa aing penta tah Allah meresepkeun jasa dipenta haji pende mun dipenta geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka tiluk daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih enggak mau kenapa galak tah urang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah takhallaku bi akhlakillah Allah mah mere bae terus tah urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah nah ieu lamun hate urang aya cahayaan hate urang aya cahayaan sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika aya seorang waliullah di Baghdad begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae sipil-sipil masyarakat teh budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta pararae masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok hudang ti peuting emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti langsung nyana peutingna sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana ieu surat naon eta ieu surat ti Gusti Allah coba tah bang bacakeun begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna eta memperangkeun urusan aing gempa urusan aing banjir urusan aing angin urusan aing sia mah sia bae urusan sia caku si Allah ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya make jeung diperangkeun loba budak pararae loba manusia pararae aya kiaian aya walian urusan aing tah mah sia urusan sia geus datang ka mana sia dumadeheus ka aing hudangnya na Masya Allah kaget nyana dicarekan ku Gusti Allah langsung ditegor make surat model tadi wali mah kos kitu impianana teh hebat aing ngadenge haji pendi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi di udag-udag genderuwo aya ngimpi kos kitu eta aya deui nyana mangimpi naik ka gunung ragal paling hebat jana mah ngimpi di udag-udag anjing sanggeusna di udag anjing ngajunya anak kagang geus kagang haju hayang kiih manggih sumbur maju kiih ngompol eta haji pedi mah kos kitu impianana masyaallah wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat
tinggalkan tentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun ulah diutang hitung Gusti aya teh urusan aing kunaon eta teh ku aing dianginkeun ulah make diutang hitung teh urusan aing kunaon diperangkeun ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata-senjata melalui pedang-pedang jeung sajabana hakikat nama horenganan eta teh dek di maotan ngan carana Gusti Allah aya anu ragag tangkal kalapa aya anu ragag ka sumur aya anu gering aya anu perang aya anu di luhur kasur kieu bae cara kabari teh urang Balaraja datang ku Tangerang jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi dijieunkeun kopi jeung nginum kopi bari ngarokok kieu bae nyana di kasur teh tadi beres ngarokok lah aya meureunanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui kitu helan ku pamajikan kaji oya gabe pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedang doang gitu mah Masya Allah nunggus dipasangka bakal paeh jasa kamar haji paeh hirup kene ngana gua sehat deh malah mama ke susuit deh aya jahe sweet tolol tuh coba lah iya lah urusan Allah nah balik deh lamun hati urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah geus urusan Allah urang tani geus tani terus parena bagus kabelah dieuna gacung hapa nah kurang kan ngomong kok ieu jadi kosia kurang naon si aing pengurusan anak iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deui bae naon teh Gusti ya kok ieu kurang naon ieu da pupukna dan sebagainya urusan aing teh Gusti Allah siana sing sadar lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sayyidina Umar ulah di pareuman make cai atuh pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar lain kudu di pareuman make cai di daerah ieu aya jelema nu teu zakat ulah mah nyaho tah tewak si eta hayo bawa ka dia sia ada zakat teh moal gegeran zakat gegeran dikaluarkeun pareum sorangan seudeuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan lamun make blambir loba nu teu pareum tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make jeung make di pareuman make cai sagala rupa moal pareum ribut heula eta tadi kalau demantak di pondok kabar ieu kapan kebakaran atuh tinggal si ieu bae ewak ieu ayo huluna kitu-kitukeun zakat sia ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat antara zahir jeung antara batin jauhna luar biasa urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan Islam nancan aya cahayaan nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaranna nomor kadua sadar kada papasten Allah nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiran ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia wa mal hayatud dunya illa mataul gurur teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan geus lamun kiai eungkeuy-eungkeuyan ka pendopo neangan dunia kiai goblok tapi di cayur mah aya tiluan aya tiluan ngacung lib ulah diagan dunia abong-abong bisa ngaji abong-abong bisa baca Quran abong-abong nyaho hukum dipamerkeun pake neangan dunia eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti
ieu eueuh cahayaan tah Islamna encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui inna dina indallahil Islam saenyana agama mimpi karidho ku Gusti Allah adalah agama Islam tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan sakumaha tadi lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda hiji tanda Islam aya cahayaan daek ngalaksanakeun parentah Allah embu ngalaksanakeun laranganana daek ngalaksanakeun parentah Allah ngajauhan laranganana eta berarti mulai cahaya nomor kahiji lamun naik cahaya nomor kadua sadar karena putusan Allah di diri urang atawa soal harta atau soal penyakit atau soal naon bae nu patali jeung diri urang atawa jeung batur tilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tina keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala alaihissallah bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantep sehingga pikiranana langsung bae ka alam akhirat mohokeun alam dunia dibere resep kana dunia etalah nu paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu geus urang mimitian tina awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah daon ialah mempersiapkeun jang maot mebeh datangna maot eta adalah memerlukan cahaya di mana orang sholat berarti orang mempersiapkan jang maut orang ngazakat mempersiapkan jang maut orang puasa mempersiapkan jang maut orang haji mempersiapkan jang maut orang baca Quran mempersiapkan jang maut orang tahajud orang duha zikir maca sholawat berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah eta adalah jang mempersiapkan maut mebeh datang maut berarti geus aya cahaya. Nah tapi cak Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae tetapi eueuh cahayaan ngan menang capek doang ngan menang capek doang tak perlu na cahaya kos kumaha sih cek para sahabat Gusti Rasul eta menang capek doang nah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik salat mah salat bae pan teteh ge cenah salatna ge jatuh jauheun kana agungna Gusti Allah sok geura tangan budak leutik lamun taraweh teh Haji Pendi salat tarawehna masa sih babaturan keur sujud di kitu-kitu pelerna eta kan berarti budak leutik sama salat kos kitu mah giliran nya deuk diuk diteuneunnan parantina kol bedug di dieu tah atuh kumaha eta karana salat budak leutik teh nyaho kaagungan Gusti Allah sadajan capek ibadah lantaran teh nyaho kana kaagungan Gusti Allah ongkos salatna budak leutik nanaonan jadi kudu urang teh memperhatikan kamaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nah anu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan geus ya kunaon eta getol amat maca shalawat dagang karung abeh laku da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu capek eta ibadah kos kitu capek pen ulah kitu aran atuh sakalina maca sholawat maca kulhu kukulak mah teu maca kulhu kabari bulan Rawah maca kulhu ngaji dibaca bae ku nanas ditanya ngaji maca kulhu hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna rezeki macet cenah ge supaya rada jembar bae bisa sugan bae ku kulhu mah tah ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh mah TK capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teh nyaho kana kemahagungan Gusti Allah geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia ulah aya muatan-muatan selain lillahi
ta'ala karak tak eta ibadah nu mantep geus aya cahayaan tah mun masih keneh muatan-muatan keneh bae mah cara nu deuk calon lurah teh kuan bebereana pohara jasa eta teh nu kos kitu teh capek gawe teh kapake eueuhna naonan sebab sodakohna aya karna hayang naek jabatan kitu keneh calon bupati Gus Pugu calon presiden utama aju pementas ieu maka ditupan ka istana tolol henteu mending mun dibere henteu dibere onam gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa ternyata cakaging Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkeun pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa adapun kadituna lah cek Kangjeng Nabi gampang nu kadituna asal etana hebat karak ngan ulah ibadah ngan sakadar sigana bungkul tapi kudu didorong ku cahaya neangan cahayana dua cara hiji langsung boga guru aya nu nuduhkeun nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saetik engke bakal ngarti ketika urang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok geura urang lamun sering jering babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa karung ayam bae mangarti ieu karung ayam cek nya teh ieu mah dodet jauh ka dodet segala nah iya Tapos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah persiapkan amal-amal jang maut samemeh maut geus maut cara almarhumah Nyi Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku ari paring doa-doa anak kitu kabeh katanggangan sakaral ngadadahan nu milu aslina ka kuburan mah salatnyana puasanyana zakatnyana sodakoh manehanana milulah ka jero kuburan ternyata orang di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega cenah di jero kuburan teh panas horeng tiis cenah di jero kuburan teh poek horeng caang cenah di jero kuburan teh urang sorangan mah horeng rame biasa di jero kuburan teh masya Allah bohong eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong nyebutkeun di jero kuburan poek bohong nyebutkeun di jero kuburan teh panas bohong ternyata Imam Ghazali nyana nyaritakeun di jero kuburan horenganan rame caang rame biasa sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat cek nya ka dieu maneh ieu kasep amat saha cek nya ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ka mahsyar datang ka ditimbang kula batur ya Allah aya ieu saya ieu kula zakat cekeun ya Allah aya ieu kula tahajud teh ieu salat hajat masyaallah barang Haji Pendi teh di jero kuburan aya si hajore amat nya hideung nya jore nya culean deui ya Allah cak Haji Pendi si hajore amat ye bahasa pan batur mah haji ieu batur di mana aya eta nyadekeun si mbak teh ya batur ieu ya Allah ya Rabbi bakal ngabaturan urang di jero kuburan bohong urang hasud urang henteu salat urang teu zakat urang bakal ngabaturan urang sok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur bakal boga baturna urang nokos kumaha bakal ngabaturan jasa mangkaning eta ketika urang sering ngajembarkeun batur jembar kuburanana jelema datang Waalaikumsalam naon ya aduh kulit di kamari jandar masya Allah atuh lain bebe aja di kamari ya cukup teh 500.000 pak iya tah alhamdulillah Haji masya Allah kesia lamun teu boga deui ka deui senang hate geus jembar jero kuburan
datang ka Haji Pendi. Waalaikumsalam. Enan sih. Kula ti kamari candar. Boan sia. Tuh neangan cara aing. Coba direk neangan sih. Atuh geus mabur sia ka ditu lah. Masyaallah, cek nyara teh cek ugal ledeg Haji Pendi. Eta jempitkeun batur sempit di jero kuburanana. Ya Allah ya Rabbi. Urang ayeuna nyieun masjid tah neun kipas di masjid tiis. Jelema maca sholawat ka tiisan komo AC, nu ngaji ka tiisan komo AC. Di jero kuburanana tiis. Ya Allah malaikat ieu tiis daun. Eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid. Bo nyaho kieu mah kula meuli AC cek nya. Ieu kipas anu dipasang ku kula teh anu make nu jore teh eta kipas ge. Haju lempang ge kotek. Asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana. Ya Allah eta kos kitu ge tiis. Aduh nyaho kitu mah kula meuli nu bagus. Cek malaikat keur ieu sia. Tah, kitu Haji Pendi bapan nyana mah lain meulikeun non kipas, malah kipas di masjid dicokot. Atuh panas kan emang di kuburan atuh cek jangan Haji Pendi malaikat ieu naon li panas nah maling kipas ya panas mentek sing ada Haji ka masjid gede ai bebejana mah ka masyarakat deuk diganti datang ka kuarin teh datang ka saiki ora diganti ge memang konon sirama. Nah, aya Ustad maling heran. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, janggabaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi. Urang iman ka Kangjeng Nabi, percaya ka Kangjeng Nabi, urang beragama Islam, tinggal cahayana aya tah henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang. Sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir abdi iman ka Allah iman ka yaumil akhir padahal mah wa ma hum bimumin teu iman munafik tah mah. Aya jelema anu iman mah iman ka Allah munafik henteu tetapi eueuh cahayaan imanna Islamna eueuh cahayaan imanna eueuh cahayaan berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinanana. Nah ieu hampir-hampir urang kos kitu tak kabeh iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetapi ngalaksanakeunna henteu kunaon eta. Ialah eueuh cahayaan di jero kalbu urang Islamna teh aya cahayaan imanna teh aya cahayaan sok wari mulai bongkar gerak ku urang supaya aya cahayaan Islam urang aya cahayaan iman urang aya cahayaan Islam babalikna engke kana zahir iman babalikna engke kana batin kana ruhani Islam jeung iman di mana sapagodos pada aya cahayaan wah bakalna istimewa jasa zahirna bagus batinna ge bagus kuayana sakitu teanganlah cahaya di mana sih ayana cahaya di pondok-pondok pesantren tah kadeleuna mah pondok kos ge teh hina jas tapi horenganan anu ngadatangkeun ka surga kos kieu alhamdulillah kos pondok mah tolol sia pondok ngaran doang kampung pondok salilana bodoh heran aing mah tuh ya urang lamun ningali gedung wow universitas wallahu alam ngadatangkeun ka surga panteu mentereng hebat gedung-gedung menjulang urang ka Jakarta ieu sing ngadatangkeun ka surga panteu ketika urang leuleuh kantor DPR isi ka surga panteu kantor ieu tapi lamun urang leuleuh majelis taklim leuleuh pondok hina ka deleuna justru melalui ieulah pintu-pintu surga terbuka. Teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos sekarang ini. Hina kadele ku pandangan mata, tetapi mata batin di mana geus cahayaan, ieu teh lain sakadar pondok pesantren, tapi ieu teh adalah
raudhatun min riyadil jannah. Seperti etalah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah. Ketika aya teu perlu dibangga-bangga. Nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah, maksudna mepelingan ka urang, wahai ahli-ahli cayur, kula geus balik kalbur asli, ente ge bakal baralik. Ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula, amal salat, amal puasa, amal zakat, amal-amal sedekah jeung sajabana, amal ngaji jeung sajabana. Santri mah eueuh jang ka neraka sebenarnya. Santri mah ujang ka neraka, santri mah kajeun HSBG di kobongna surga. Tuh, cuma percaya waduh segala naon. Ye. Atuh geus cara bae cicing lagi di taman surga deuk kumaha atuh. Ujang ka neraka. Demantak santri mah janajan amalna jore pan di ka nerakakeun. Begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi. Ye, utawi Gusti